Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa sawarta nu parantos dugi kana meja redaksi Parahyangan TV sejak kasanggakeun dina pidangan Warta Kuasa Sunda Tanggara Pasundan edisi Jumat Kaping 23 Februari 2024 simkuring kundena Wildan anu baris ngadugikeun warta pariwisata anu judulna endahna Geopark. Geopark Ciletuh Sukabumi. Geopark Ciletuh atau Amin yang disebut oge Ciletuh Geopark miboga ngaran resmi Ciletuh Geopark Palabuhan Ratu. Wewengkon alam anu legana 128.000 hektar ieu geus jadi tujuan wisata alam anu populer pikeun masyarakat Kota Sukabumi jeung sajabatna. Sanajan kitu, naon kahayang teh Geopark sareng naon daya tarik Geopark Ciletuh Sukabumi teh? Ayo kenalkeun salah sahiji tempat wisata alam anu populer di Jawa Barat. Geopark atau nu dina basa Indonesia ditarjamakeun jadi taman bumi nyaeta hiji wewengkon anu boga fungsi minangka kawasan lindung sarta dipake pikeun ngokolakeun warisan geologis secara lestari. Wangunna Geopark sapertos Geopark Ciletuh Sukabumi mibanda tilu tujuan nyaeta salaku kawasan konservasi, pendidikan jeung sebagai wujud promosi daerah ngaliwatan kegiatan geopariwisata. Wewengkon Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu aya di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat anu leugana kira-kira 128.000 hektar anu sumebar di 8 kacamatan dina 74 desa atanapi kalurahan. Lokasina kira-kira 37 km ti ibu kota Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Ciletuh Geopark butuh waktu kira-kira 4 nepi ka 5 jam perjalanan ti kota Sukabumi. Topografi wewengkon Geopark Ciletuh Sukabumi cukup rupa-rupa di antarana pegunungan, dataran handap, Teluk Ciletuh jeung basisir Samudra Hindia. Rupina sakitu warta anu tiasa dinugikeun ka payunan pamirsa sadaya. Mugia ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa. Wilujeng tepang deui dina waktos anu bakal dongkap. Simkuring Wildan wakilan tim redaksi Parahyangan TV. Ya terakhirna ya pantun jadi ulah jauh-jauh di dia Pak Sandiaga Menteri Pariwisata cekap sakieu hatur nuhun ka sadaya. Amit mundur amit mukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.